aku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek beber layar ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar tarik tamak iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut rau sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundara jadi salah ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina beuna abdi mah teu tada kumaha salakina eta mah sakpot ku aing dibekalan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing jadi randa beng serat urang ieu sae kang kumaha tuh parantos kejadian begini aduh tacan naon-naon tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan rayagung heula bulan madu eta jadi nurun ngabodor nama kaing tapi rada nyarinya bener sana naon ke geus klop eta geus klop aya rada gelo nu sarua hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu abdi salaku salakina ieu pun bojo sen ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo benar patina huripna hirupna tilahirna nugi kabatina buukna salamar getihna satetes amakan sarami keluar nyawa naon paribasana keluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos kebale nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi teh leres tuang putra benar tadi satu asana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal walor aing bapana upami parantos wawancara oge nya salakina tah abdi bade tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu karena wujudna atawa karena katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngaya ketim-timnakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kari tulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neng hayu keluar loh kurang ajar bangsat aya tewak waduh or ai lebe iraha dibayarna ieu teh tadinya nya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu tah daya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar kalah ditampili aing atuh tong waka dikawinkeun guru mah can mayar aduh makaning memeh ka dieu teh aing teh nganyok hayam kaulan tobat teuing Gusti bieuna cekeng Ciraja mah bakal leuwih nyawe geuning leuwih teh leuwih nyeri para petugas saling wae bakal disasar ti corona si cabot nyai wayana nyai ponggana geus cuman takat sampelak kami tahu atas bangsa yakin modal siap bangsat
sawangsuna tersangka bapak pidoa bapak abi teh kieu ma terus laksana abi teh kawin bapak jangan belis aduh kauntun tipung kata Mang Behas Nyai Laras teh cinta ya kakang nama kesasauran kitu kaula teh lahir batin salira teh punyungan kaula semakeun kaula engkang nuhun penasti kersayang tumampara ieu panah anu nyemprung dilepaskeun tina gonewa ku ieu raja nya anu disasar Astra Jingga nanging rikatna ieu patih nagara nyata kana kasakti ngarau Astra Jingga sareng ieu sang putri dicana kabur bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra bade ngebledik ieu patih nagara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan nirata ngademan sampurasun anger datan nirata ngademan ewa pakulingan rana genera Kang Samya Prapta nah geuning anger Prabu aya di luar ieu toba geuning ieu kasepuhan ti Astina wilujeng sumping paman wilujeng sumping nuhun ae sareng saha paman seueur atuh tepi lo damel urang kalebet karaton aya pikir saeunaon geuning ieu kasepuhan dugi ka ngaleutkeun teuing ngabanaleut umat nuat datang teh inang kasepuhan anu mawi ada teu sae aya di luar mah keuneuh aya maksana we wungkul naon nu mawi anger kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wireh anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pameget kakasihna teh Mandrakomara aya eta Mandrakomara teh katari kataji kapati-pati ka Pendangka Semarang ka tuang putra kalau Cep Mandra teh Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas pada kiring ka dieu sareng Cep Mastur teh kitu meulawi bade ngalamar tubah ya laras pamannya aduh pun anak parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh pun anak si Nyai geus boga salaki kasaha ka urang mana kaburangan pisan asuh ilahan nikah nembe lamun mangkukna ka dieu mata manya nu matak teh oge geuning teh acan ka kuping raramean borora hayang ngahibur boga pinantu gejul kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana nger dikawinkeun da budakna bogoheun pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si Asta Jingga nah itu anger teh kaporong teh si Cepot anu kuleuheun nu make ikat beungeut ya nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku si Cepot gede milik teh si goblok